mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka sorga geus dijamin ku Gusti Allah maca istighfarna sapoe teh kurang ti 70 kali ai urang nu ngajamin tilok istighfar pan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi mah geus dijamin sorga tapi tetep bae istighfar urang nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu tapi tetep tidak istighfar kunaon eta urang teh teu boga perasaan salah padahal didelekeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan teu asa didelekeun ku Gusti Allah nah jang supaya asa didelekeun ku Gusti Allah tobat geura ge tobat ai tobat teh kumaha tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna urang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme di tikak urang pernah diusapan pepentil susuna sia mah seserian emang kosok badan takan eta kan can ditika nah eta geser wae tobatan ka Gusti Allah ayo geura ge nu timimiti balik datang ka ayeuna tobatan waduh baheula teh pernah nonton orkes neulebiduan mata sagala pake neulegoyang beuh inul teh deung ceuli pake ngadengekeun musik Masya Allah baheula pernah orang teh hadir nonton Oma Irama Oma Irama ngadengekeun dangdut haram teteh tobatan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati lan wajib amri tobat wa tajibu lan wajib istitabatul murtadi apa amri tobat ing wong lanang kang murtad wal murtadati lan wong wadon kang murtad wa fi qaulin lan ing dalam qaul sawiji lan ikut tetep ing dalam qaul sawiji utawi lafal tustahabbu dan sunahakeun ya istitabatul murtadi wal murtada kal kafi wa hiya fil halilan utawi ya istitabatul murtadi wal murtada ikut tetap ing dalam pada tumuli wa fi qaulin lan ing dalam qaul sawiji salasata ayamin ayyumal dan serentakeun ya murtad salasata ayamin ing telu pirang-pirang dina fa inna sarra maka lamun netepi karone murtad lan murtadah kutila maka dan paten ya karone murtad lan murtadah wa in aslama lan lamun manjing Islam yakulun minal murtadi wal murtadati maka sah ya Islam
waturika lan tinggal yakulun wakila lan ucapakeun apa lafaz la yuqbalu islamu ora dan terima apa islamu islame kulun inirtada ila kufrin khafiyin lamun murtad yakulun maring kufur kang bangsa samar kazana dikotika ya kafir kang bangsa zindik wabatin yatin lan kang bangsa batin wa waladul murtadin naqada qabla au ba'da lan utawi anak wong kang murtadi ku lamun narima kabundal dalam sadurung rida au ba'da tawa ing dalam sauzan rida wa ahadu abawaihi muslimun ala utawi salah sawijina bapak biang rorone awalad iku kang muslim fa muslimun maka iku kang muslim. Anu mau kita mah kos kita geus cukup. Stekur di surah-surah. Nya nama geus ngarti nu pernah mondok. Sanajan teu ngarti pari pura-pura ngarti. Asa ngarti bae. Murtadan yadawa wong kang murtad karon rugi di dunia lamun teu bisa maca kitab. Pokona mamualaya pangrugi-rugina jelema lamun teu bisa maca kitab. Rugi jasa dagang mah urang, rugi 1 miliar puyeng 2 miliar leuwih puyeng dagang mah. Tapi teu bisa maca kitab teu asa rugi goblok jeung tolol. Ieu nu di majelis lolobana mah garoblok jeung tolol. Teu kaduhung teu bisa maca kitab teh pan tolol eta. Ji umur dibere, dunia dibere, jag-jag dibere, mata waras, celi waras. Kunaon dipake nonton TV bae lain teu goblok sinaon. Tu lain ieu sia goblok. Murtadana ta murtadana fa muslimun maka iku kang muslim mantak mondokeun anakna pasantrenkeun geus main teh geus teu kaburu mondok baheula anak gara pasantren pasantrenkeun abe di akhirat deres bae anak bisa maca kitab baju bisa ibadah barang bapana di neraka anak naneangan bapa baing ka mana baing ka mana. Oh barang kapanggih teh orang keur di talian. Abah deka mana? Abah mah ka neraka. Jih. Yang kunaon bah? Abah mah salat tepati kurang magrib doang pan abah mah salatna. Kaburu nonton TV bae. Geula bah. Apan kula bisa maca kitab jadi di ustad-ustad teh pandang ngabiayaan abah. Kajian abah bae ka sorga kula mah ka neraka geus. Ojol bah. Abah ka sorga kula ka neraka. Ai bisa mah tuh. Cak abahna hayang berujung neraka ka sorga bah. Tuh kan enak diusulkeun ku anakna Gusti. Abdi bisa sakit teh ngabiayaan abah. Ngaju neuleuh abah abdi dirantai di kana neraka-keun kajian Gusti. Abdi teu tega neuleuh abah abdi di kana neraka-keun. Geus abdi bae jadi tumbal ka neraka anakna abah kula mah ka sorgakeun bae. Ridho abdi mah amal abdi kabeh jang abah. Sebab abdi dibayaran ku abah abdi. Oh malaikat. Cek Gusti. Teu budak barahan amat cenah. Datang karela bapakna di ka sorgakeun nyana di ka neraka-keun amal dibikeun. Atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tu komo aing. Malaikat geus ka sorgakeun bae kabeh. Ngan anu bapana mah dilawang bae cek eta. Cak bapana kajeun. Kajeun dilawang ge asa ulah ka neraka bae. Aing panas ban di neraka mah. Kajeun geus dilawang bae bejakeun. Dilawang geus bae dilawang nyalindung bae dilawang. Anakna ngomong deui ka bapana. Kakak ka Gusti Gusti bau aya abdi ngeuneunahan di sorga aya abah abdi nyalindung bae sakumaha budak memen teh baheula embung Gusti abdi mah kajen abdi nu nyalindung bapak abdi ka jero sorgakeun
cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulai di kajerokeun mah di pelataran bae cak bapak naik cukup di pelataran ge cukup cak nya teh jaing salat ge carang baheula tuh kan gina geus ulah rugi kabeh urang ayeuna teh masantren anak masantrenkeun abah bisa maca kitab kan geus bisa maca kitab mangga kapake ku bupati haju nyana terus milu jeung bupati oh hidup-hidupan ge nyana jeung bupati pilkada pilgub kapake aja bisa maca kitab kana raka kabehan Wapi kaulin lani ku teteping dalam kausi jeung murtadun iku murtad Wapi kaulin laning dalam kausi jeung makafirun asliun iku kafir kang bangsa asal Nah ieu mangalanjutkeun masalah di negara lamun aya jelema murtad panggil adili aya murtad panggil integrasi maksudna titah tobat teu jalan dari Indonesia kos kieu mah saha anu nitah tobat janyanana ge nunita tobat na kos kitu di orang mah murtad sabodoh kafir sabodoh di orang mah sebab bentuk nagarana negara demokrasi lain negara Al-Qur'anul Karim jadi negarana negara demokrasi betah urang di negara urang make aturan-aturan demokrasi atuh tek bae teu betah atuh urang robah sapira ieu mah urusan kesejahteraan di dunia betah bae atuh teruskeun ngangke bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an ke urang ditanya urang marakyat mun ditanya gabari maneh fulan hirup di mana di negara mana abdi di Indonesia presiden nasa Presiden Jokowi yang terhormat maka aturan Al-Quran apa demokrasi demokrasi maneh kunaon teu ndek ngarobah abdi mah teu daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu masantren henteu cak malaikat kanarakakeun teh mah masantren henteu atuh ngaji henteu lain gitu Gusti abdi mah teu ngarti ngan sakadar nuturkeun itu we para inohong tuh nu neuk ditanya abdi mah jaku kumaha ge sapira rakyat ngan di benak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate nganahan-nahanya make teu make aturan Al-Qur'an sakitu be abdi manusu anu lemah takut sakit itu salamet urang salamet tinggal RT ka dipanggil RW dipanggil lurah camat maksudna ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim terserahnya nang terserahnya di urusan di negara teh loba urusan negara teh masyaallah karim urusan murtad urusan itu salat urusan nu mabok urusan anu zina urusan nu maling nu korupsi urusan tanu negaku negara kos kadar itu aman negara lamun eta dilaksanakeun
Al-Quran geus ngajelaskeun walil qisasi hayatu ya ulil albab. Dilulus yang boro-boro hukum nu gede hukum nu leutik bae geus teu dilaksanakeun. Zaid naik motor pas lampu merah dikukun nyana culek-culek sasaha ditabrak wae lampu merah eta teu berguna ta lampu merah dikukun lu batak dicadas dicabut lampu merah urang Tangerang mah blow on geus teu make aturan-aturan lampu merah pokona mah satungtung eueuh jelema nah langsung bae eta kan hukum eta kos kitu karena setiap lampu merah berarti wajib berhenti. Kalau melanjutkan perjalanan nabrak lampu merah berarti kan kena sanksi. Gitu kan? Nah, lantaran kijaya culak-culek usaha, bot ternyata polisi. Polisi ngarah tuh sebagian lampu merah mah bahaya nakunya anak keneh lamun nyana langsung bae kumaha lamun aya nu di dieu kan nu di dieu mah hejo kan nu di dieu mah langsung bae terjadilah tabrakan teu salah kan polisi mah tangkap trik SNK ada Pak BPKB Pak dari dulu juga polisi nggak pernah nanyain BPKB Pak ini mah lain lagi. Kok udah jual beli bae polisi poho meureun deui nya. Ngajakeun BPKB segala. Masya Allah. Nih Pak, KTP. Je. Atuh geus aya KTP, geus aya SIM teh KTP di jerona aya. Tetep ditanyakeun gini. Kamu tidak tahu tadi lampu merah? Tahu Pak. Kamu tidak tahu kalau lampu merah itu ada satu undang-undang. Kalau ada lampu merah, kamu harus berhenti. Tahu nggak? Lantas tahu nggak kamu kalau lampu merah ditabrak itu kena sanksi? Tahu Pak. Belum dijelas lagi jadi. Lantas kamu kenapa itu ada lampu merah nggak berhenti? Hah? Kenapa? Saya nggak lihat bapak Pak. Padahal belum ada dukun situ karena. Jadinya nate sieun sote aya jelema aya polisi ketika polisi mah tabrak bae terus nah eta teh kos kitu lalakon di Indonesia lamun keur aya polisi nyana rapi di jalan make adab polisi seak aya KPK nyana hati-hati KPK bes kos kitu bae terus ayah ketua api-api nyana pinuh dengan tata krama nu adil baik bahaya ayah pemimpin datang kadinya lalakona dirapi-rapi pemimpin geus datang presiden ke pasar Kemis teu meunang aya nu celong jalan dirapihan hayang kadeuleu ku presiden. Presiden ke pasar Kemis jalan lain celong deui lain leuwih ti celong naon ngaranna leuwih ti celong naon sia ngaranna leuwih ti celong leuwih kentob leuwih ti celong mah eta acak-acakan biar kos karir itu teh Masya Allah karim teh urang mah kajelema nah urang ge kunaon sia teh salat dah teu kadeulean ieu ku sasage Allah panele mana tuh pernah kapanggih anjing Allah eta teh boga keyakinan ngaran ketika jelema daek ke salat boga perasaan teu dideuleukeun kan ku Allah ketika jelema teu daek puasa berarti teu boga perasaan bahwa nyana dideuleukeun ku Allah ketika nyana nonton TV teu asa dideuleukeun kan ku Gusti Allah berarti tabrak terus. Ketika nyana manggih jahe bonceng deres lain ki haji ki haji nage rada pangkat ustaz tetap dibonceng mana cek nyana holok yang mubazir ya eta kan asa teu dideuleukeun kan ku Allah
perasaan-perasaan eta kurang dek dipicen supaya orang boga perasaan didelekeun ku Gusti Allah. Nah ye ngaji lalaunan urang teh supaya Allah nempel di diri urang, perasaan urang asa didelekeun ku Allah. Tah hayang beunang eta hese. Hese urang asa teh didelekeun we ku Gusti Allah. Lamun bener-bener asa didelekeun ku Gusti Allah, keur ngaji ge moal wani nundutan. Moal wani sebab didelekeun ku Allah izin tolol amat. Dimakan dek ngaji pan ka dieu nundutan goblok meureun. Emang aing teu neuleukeun ka sia pantogeun sia ku aing. Tah teu asa jadi teh asa didelekeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Nah ieu nu hese ge urang teh ya ieu ngadatangkeun asa didelekeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncina naon ieu? Tobat geura ge ka Gusti Allah. Lamun ieu nita tobat ka jelema murtad, lamun nita tobat ka awe nu murtadah lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk negarana lain negara Islam tapi negara demokrasi. Hege eta mah urusanana teh mah urusan negara geus. Kuari urang bae tobat sorangan mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka sorga geus dijamin ku Gusti Allah. Maca istighfarna sapoe teh kurang ti 70 kali ai urang nu ngajamin tilok istighfar. Pan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah geus dijamin sorga tapi tetep bae istighfar. Urang nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu. Asana ka ditu tapi tetep teu daek istighfar. Kunaon eta? Urang teh teu boga perasaan salah padahal didelekeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan. Teu asa didelekeun ku Gusti Allah. Nah, jang supaya asa didelekeun ku Gusti Allah, tobat geura ge. Tobat, ai tobat teh kumaha? Tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna. Urang inget-inget tobatan. Duh, baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan. Aya sepatu dicokot, aya besi dicokot waktu di pabrik baheula. Aya kasbak dicokot kudeuna. Aya kan jelema tah wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot, teu meunang sepi cokot. Haju aman bae deui tah. Lah cek kena seserian nya datang ka imah seserian aman cek dia mah naon beureun emang Allah teu neuleukeun bos teu neuleuh security teu neuleuh tapi Allah meneuleukeun Edi Aisyah digawe nanaonan cek Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia tobatan. Urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme ditika, kurang pernah diusapan pepentil susuna. Sia mah seserian emang kosok meureun. Takan eta kan can ditika. Nah, eta ge sarua we tobatan ka Gusti Allah. Ayo geura ge. Nu ti mimiti balik datang ka ayeuna. Tobatan. Waduh, baheula teh pernah nonton orkes neuleuh biduan mata sagala pake neuleuh goyang beuh inul teh ya. Deung ceuli pake ngadengekeun musik tobatan. Masya Allah. Baheula pernah urang teh hadir beuh nonton Oma Irama. Beuh so Oma Irama, beuh ngadengekeun dangdut haram teh. Tobatan. Kuari mah omana ge boga partai idaman. Ieu Partai Islam Indonesia idaman. Pokoknya mah seluruh umat Islam diharapkan masuk ke Partai Oma Iraha. Partai idaman supaya di Indonesia terpisah Islam, kafir. Sebab engke mah sakaligus presiden sapaket jeung partai. Oma Irama geus pohara jasa. Nya nama Himmatul Aliyah. Pernah jadi musisi nyana biduan nyana, kemudian jadi dai nyana, qori segala rupa. Kuari geus jadi kiai, kuari jadi non politisi. Pohara Oma Irama.
bakal ya Uma Irama sabodo teman aing ngan ngabejaan doang gak sih balal jeung teu nemu wallahu alam bisa pakai kasorga henteu teh idaman bisa los teu bisa ulah kitu bae lah cenah maning tetep di Golkar bae atuh sabodo istiqomah jalan ka neraka beres ulah robah-robah guys masyaallah urang tobat lah nu geus tobatan nu encan kuari mun eukeur maksiat nyeureunnan nu encan urang rencana maksiat cabut gagalkeun kitu bae geus tobat mah geus kitu urang baheula pernah maling tobatan cara tobat dina pelebahak adami mamaling misalnya aya kene jelema nu dipalingna datangan kurang bebeja urang kanyana menta hampura mun perlu diganti-ganti eta lah hak adami lamun kabeneran ku ari urang eukeur teh keur maksiat keur nonton TV kabeneran di TV na teh keur teu beres nah ieu ge keur maksiat atawa keur main gaplek keur maksiat eureun total sekaligus urang keur ngobrol jeung awewe misalnya ieu urang bogoh kanyana awewe ge bogoh ka urang-urang keur ngobrol happy urang inget waduh ieu keur muhrim cek urang teh ieu asana aing doraka kos ke ieu langsung bae astagfirullahalazim cek awena kunaon ka bisa istighfar kitu horengana neng teh lain mahram jeung kakak teh haram nya teh haram teh geus neng kakak rek balik urang wih cek awena poh haramat aing mah bobogohan jeung ahli tasawuf mah jadi kos kieu cek aduh pegat di tengah jalan cek awewe teh tobat eureun masyaallah lamun urang rencana isuk dek maling gagalkeun batalkeun eta tobat pelaksanaanna modal kos kitu geus kadihungkeun ku urang ikhlas istighfaran astagfirullahalazim tobat eta bakal ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Ayo tobatan, ngomong geus kolot mah geus ulah macem-macem, geus kudu ngaragap diri, kudu loba ka kuburan, lain ka puncak, lain ka Bali, lain ka Singapura, geus kolot mah kudu loba ka kuburan, urang kieu bari kuburan menang tuh, oh ya kuburan manganu ieu sugi japae nyana. Komo aing mah susah modar meureun aing mah kudu kitu teh itibar si ieu pae padahal mah kasep nya jelemana ieu pae keneh bae komo aing mah beungeut perang duh sana modar aing mah ieu terus kurang tataan ja parara aya horengan ieu pejabat tinu ieu baheulana ieu uduh pae nes hebat ieu ja pae horengan si ieu pengusaha gede ja pae horengan. Nah awak sia ge bakal pae coba belah mana si awak belah mana ayo hayangna belah mana ayo gara belah mana belah dieu apa belah ditu tah datangkeun awak urang ka kuburan ieu mah ka kuburan lain kos kitu sih ya Allah ya Rabbi togel mudah-mudahan kaluar nomor sabaraha Gusti minta tolong cak Allah kunaon minta ka aing atuh sia takos gitu orang datang ke kuburan teh itibat jadikeun itibat geus kolot bakos kitu tobat awak kurang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami kurang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ke orang bisa cerik urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63
lamun 63 abdi teh Gusti ngan ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang buah isuk buah page to Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang ku urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar boloon berarti awak urang dah lamun masih keneh teu daekeun ceurik urang di dinya nyeungeut lilin ieu sene dunya disebut nage kembang api manukos kieu mah jasana aslina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba beuleum panas belum panas komo di neraka sia komo di neraka sia isine kos ieu bae panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia hah ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka tah bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur ka dinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku bloon-bloon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling ge urang diinterogasi kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng Wawan menyeng Iqbal ceurik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia ceurik sapira dek diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke ka ditu nama tapi ceurik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceuriknya na ieu mah urang rek dibaleum mah nya teh ceurik mah nya teh ceurik rek dibaleum tah ieu teh da ceurik awak urang teh pamajikan urang aya ceurik lamun dek lebaran teu meuli selop ceurik ka urang nying ceurikan selop aya dosa mah teu diceurikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah ceurik komo lamun babaturanana geus kerincing ka urang geus babejade bae ka tadi ngaji ka Cilongoknya heueuh emang nyaritakeun naon kitu tadi cek salakina nyaritakeun naon kula mah teu pati ngadengekeun ka emang nang gitu ngan eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh koroncong mah gede ka koroncong mah gede bagus jasa bagus ku kula ditanya cenah meuli di Tangerang oh bangun hayangeun teh hayangeun lamun ku urang teh ditembalan manyun bae pan manyun bae tah jeung bebe jajana ka balikeun bae atuh kadanan carana itu mah 55 koroncongna ka itu kakak gelen teh hayang meulikeun ngan kan ieu kan can boga duit sapoe bae ceurik carindul matana kos kitu mah cindul mata tah leungit dunia ceurik teu kabeuli emas ceurik teu kabeuli selop ceurik dicandung mah lain ceurik dia bunuh diri kos kadar itu mah careurik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah ceurik urang ya Allah ya Rabbi teu pernah ceurik aneh deung mantak cak Kangjeng Nabi ceurik coba maneh yang ceurikan dosa lamun teu bisa ceurik tah bakal ceurikan heula urang tengah peuting majikan ngadengekeun ka aji ceurik naon ka ieu terus be dilekeun ku pamajikan cek aji mah kos lain ceurik tah mah cek teh cerik sapeting 2 peting cerik 3 peting cerik urang nah ceurikan ge pamajikan ge lain deui ka urang sopan kan nanya nya Kak eta si peting jam 3 sok cerik ulah hayang nyaho lah lain kalau mah hayang nyaho bae cerik naon sih malang rahasia lain gitu Kak
maksudnya besi ditolak cinta doang Kak. Saya masuk gitu baik. Aing tobat ke pangeran geus kolot ieu. Emang tobat kudu cerik. Ya, siapa dasar bodoh. Cerik. Kakak geus bisa emang cerik. Aing kakarak cerikan doang. Cerik asli mah kan bisa. Hese jasa. Penting mah aing teh daek cerik geus tilu penting teh daek cerik. Coba nangan bawang. Aing teh cerikan supaya cerik beneran aing ieu. Cerikan ayo. Urang mai di nu loba jelema cerik, aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan geus kitu teh. Lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa ngadoana ge datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok. Tilok cerik bala tilok doa-doa aja. Eta ria tah kos kitu. Enggeus si mah sorangan mah di kamar urang cerik yang cerikan dosa awak. Sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah, meureunnan sia dibeuleum, digujubarkeun ka neraka. Kuat moal sia, sok bayang-bayang ku urang. Lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang ceurik, lamun urang dikejar-kejar ku jelema nurut nagih bae ge urang hayang ceurik, lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang ceurik. Lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek cerik bae, lamun urang ditangkep polisi dek cerik bae, kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek cerik. Usahakeun supaya cerik, mulai Tobat. belajar. Sok geura. Ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad mah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan. Mulai urang kadanan cara Siti Robaitul Adawiyah. Siti Robaitul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip. Aju nanya kasih Rubaiah teh ngajawab barang diintip horenganan nya nama cai mata na teh ku sieun-sieunna ka Allah ngurucut datang ka di kaemberkeun gurucut udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos kitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai kiih aki-aki. Siti Rubaiah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mah takos kitu masyaallah kan guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi abdi mah teu miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh indah neuleuh kasep neuleuh geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut cai mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat. Ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi boga watek ceuli teh ngadenge kana nu merdu-merdu suara-suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina ceuli teh tita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu ceuli teh pake ngadedengekeun ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pake ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti
lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti lamun ke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup jang ngojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahalazim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulaian tobatan ceuli urang datang ka ceurik urang ya Allah ya Rabbi sungut teh lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya elmuna di abdi na ieu teh ku abdi lisan teh teu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang dane Gusti lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti teu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahalazim sok tobatan kan encan pernah karena orang nobatan khusus model kos gitu can pernah kau mau datang ka ceurik ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab pake nyekel nu dihalalkeun ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh teu dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge masyaallah. Nah ieu beteng tobatan Gusti ieu beteng teh pake eusi kadaharan Gusti beus satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunanan laturido ka abdi tapi lamun ieu beteng pake eusi anu teu halal kaya ning hasil korupsi hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram tina zati ada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti nu anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan ku urang beteng datang kaduh asana meureun lamun teu ditobatan lamun teu ditarima tobat abdi beteng meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dumbul kubul suku kabeh tobat masyaallah eta kakarak tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibeulah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teu amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh di jero kolbu teh horenganan aya penyakit-penyakit di antara penyakit teh ria hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak ku urang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa sagala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasan aya di abdi batur teh rarasaan aya di handap neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli wah ini beuli jeung hulu-huluna sia ujub
takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul mari binafsi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea. Nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa. Ya ujub, ya takabur, ya ria, ya hubul jah, hubul mal, hubul riasa. Wabe eta teh penyakit batin. Koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh ieu boga penyakit teh koret Gusti. Padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti. Abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti. Di luar eta memeurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi. Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ieu penyakit koret. Sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka. Mulai sok kira cukup ku koret bae ge jang ngojai di neraka. Jieu teh kumaha? Ai imah mah gedong 2 tingkat di sisieuna aya masjid keur dibangun boro-boro naon nya mah nempo ge henteu. Bener tuh, asana di lemburnya meureun tah. Teu kan. Nah, aya RT ge datang ka dinya tawa nu ditugaskeun mere nyanang ka dinya mah ka dinya bae. Hai, ayo bae heulana nu sajan ke aing mah sakaligus. Jadi masuki mah gara ditu. Tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret. Pek bae di dunia mah eueuh masalah, tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa. Ji, emang dunia nu saha? Dunia nu Allah bisa dagang ku Allah, dibere untung ku Allah, titipan ti Allah. Cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia, sia na ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana siana wabeh ditinggalkeun kabeh. Tinggal sia menghadap ka aing tanya sia ku aing. Koret penyakit koret teh kumaha? Urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret. Henteu asa dosa eta koret, Masya Allah. Tapi ku ngaji mah oh horenganan paegan cegang jeung Nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab. Salamet mata, salamet ceuli, salamet irung, salamet suku, salamet leungeun, salamet beuteung, salamet dubur kubul, salamet suku, salamet leungeun. Horenganan orang teh penyakit koret can salamet. Bukhlu al hasad penyakit hasud. Penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan kurang belajar tobateun naik sepeda ge belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang tas ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik kuari budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bae bisa urang mah teu baheula ngolong heula. Can pabelit bajing urang di suku urang ngaguling deh mentak jelema baheula mah sukuna nu mulus nu mulus cedaan kabeh sebab naon hatuh kena jari-jari mah lulu tuh ngolong tas ngolong ngabatang di ngabatang bae ge sababaraha minggu kakarak naik ka sadel awewe mamun belajar boro-boro datang ka sadel datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam. Tah tobatan urang tobat ka Gusti. Masya Allah belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngejah heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge jauh masalah. Wah, naik motor geus kukumaha ge tewot geus eueuh masalah. Belajar heula, naik mobil ge belajar heula, belajar ke bisa lihai. Naik sepeda belajar geus belajar bisa lihai. Urang tobat kunaon teu di belajaran heula, pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai. Lamun geus lihai urang salah setik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di musola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaih
Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim kelempang keur naik mobil gitu terus astagfirullahaladzim. Masya Allah ya dosa Gusti asal bentar dengar astagfirullahaladzim. Masya Allah siapa seserian heran ini mah istighfaran tuh eta ahli ngaranna geus ahli geus di jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jelema astagfirullahalazim aya jelema bae cicing bae lain kitu jero hate astagfirullah ieu mah keur contoh doang jero hate astagfirullahalazim hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sungguh astagfirullahalazim celi abdi hampura astagfirullahalazim terus hampura beteng abdi hampura astagfirullahalazim suku abdi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur lempang istighfar keur diuk istighfar di nu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur lempang keur diuk keur di nu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebutna ge jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sapedana lihai jasa kamacul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ge jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullah masyaallah geus ngeunaheun geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullahalazim nikmat istighfar teh geus nikmat geus astagfirullahalazim cek Gusti Allah sia teh Zaid hamba aing maha uninga timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ke cerik beneran tina belajar haju bisa nu bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nyaan kabelah dieuna sia jadi ahli tobat teh lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah lamun Allah geus mere ka urang bahwa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun ki Zaid teh kapan cek tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun aya tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu. Sebab naon? Sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah. Engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah. Lantaran manehanana mimitina belajar ngaleungit-leungitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus
tidinya bakal ditajalikan ku Gusti Allah lantaran asma Allah tawab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkan aya tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkan tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah eta tan mun geus kitu ceri unggal peuting ceri unggal peuting ceri unggal peuting ceri aya di lembur gen nu kieu bae ceri ditanya ku pamajikan ka kunaon ceri ku hayangnya andung kakak gombal eta mah urang mah ceri teh lain ceri kan dosa kan tuh kuari mah dibere ku Gusti Allah ditajallikeun nu tobat teh da lain aing Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing eta mah kos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid nu keur istighfar di mushola nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajallikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajallikeun teu lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya na tapi ku ali wali Allah mah lain deui ditajallikeun horenganan nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teh digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh keneh teu karasa ku wali Allah mah kanyawan nu mantak wali Allah mah asal jelema ngalirik ahli tobat kanyawan sebab naon aya tanda nah sebabnya geus pengalaman dina tobat kitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtadah ngaharepkeun di negara urang wallahu alam datang ka iraha harapan mah aya cuman pelaksanaanna beuh iraha ning iraha geus kajen teuing tah mah urusan negara nu penting mah urang bae bisakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna zina mabok ngabunuh eta nukis kitu ngaranna kabair aya deui dosa teh dosa sogoir neuleuh awewe noel awewe eta mah sogoir tah nu kos kitu geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir wari instruksi ti Gusti Allah adek kudu dipatuhi ku urang kudu ditengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan aman urang tina bebendu Allah Subhanahu wa ta'ala cik Gusti Allah wa zarullahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wa zaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin dosa zahir teh yani alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang nomor kedua dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero kolbu jauhan dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu insyaallah di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal
di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan. Ieu kena sanksi. Hukum haram tetap. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya. Sebab baheulana aya hukum. Yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu seakan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram, kuari ge haram. Mabok baheula haram, kuari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu? Coba Tauratna tahrif apa henteu? Ja anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah keneh. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan cakna halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh aya. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah. Kuari mah dicitra ambalaya eueuh kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah. Di mana kiai tah? Di mana? Lah pokona di tah bae tah di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku pake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi, ada ringgis jasa ieu. Nu liar ge sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus Ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh tempat rekreasi mah. Kuari Ambalaya di unggal perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarakterna naon? Kuari mah nu jelas nu samar. Masalah. Leuwih jahat. Masya Allah. Matak turunlah ayat ini wa zarul zahiral ismi wa batinah. Tinggalkan kumarana kabeh dosa anu zahir anu kadeleuan ku mata nu patalina jeung awak, baik dosa kabair maupun dosa sagoir, wa batinah jeung dosa anu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di jero hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat. Keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah
nunita salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampukeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek ngaganjarna ge Allah ka Allah bae sia tuh lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba salat dah periksa malaikat periksa ku malaikat tata salat tarawih tah hayang naon tah salat tarawih tah coba hayang ka aing apa hayang kalem hayang kalem kusaha baca hayang kalemna ku pimitohaeun mana pimitohaeunana mana panggil pimitohaeunana ka dinya tah ieu jelema tarawih liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak kusia ku pimitohaeun cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah cokot ka pimitohaeun lah nama tuh teu bisa ngaganjar anda teu bisa ngaganjar bilukeun ka ditu ka mana itu mah seuneu heuh ka seuneukeun di kana nerakakeun batin da batin naon deui asod batur nu maju warungna nyana nu gering batur anu maju usahanana anu pengek batur anu kabeli mobil nya nu ngap-ngapan batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam ieu karana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyang kelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tetang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeli ku aing kabeli kabeh eta ngaranna sombong tak kos kitu tah bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon si sia hayu jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararit tinggalkeun wa zaru zahiral ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah anu kadele ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang di hareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi di hareup nu merena pamajikan urang cek pamajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeuleun tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa leulekeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakena mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neuleukeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang ya lumayan da dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa teu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok cari cing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing deuleu sia aing kalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok dirijak sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuhan bae bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi sia diuk diharap buka baju nek naon aing hayang neuleuh nu di jalan mending neuleuh nu sia dala kutang buka ih sok jangan naon lain deuleuh sia mahal daripada aing deuleukeun batur ayeuna lah incuran deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal rek dideuleukeun ge masalah aya nu di jalan mah haram ajabiyah ulah di urang mah teh hesepan ku ari di Arab mah kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya nama pakai borongsong kan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh
sejahat-jahat dari Arab pelebah aurat tetap mereka tutupan coba diurang mah Masya Allah tuh hese aja udah pakai jilbab aya ge jilbab sakit sapotong ada deres guys ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana dia kumaha deui coba ayeuna ih geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa manta kuariba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nyana ditahan ulah ka mana nyana ka mana bae kiai teh si tolol ka mana bae ja kuariba dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neula aurat ajupan iya hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon gitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh goreng cakate teresep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teh becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleuna naon aju kadeuleu bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan didinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cak hate udah seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah meureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad bulan itu resep daek atuh aing mah ai daek bae aing korep ustad pa geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di tak ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyahoi wati Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aja ti dieu teh handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu amaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as syahwat al godom eta kan
udah bicara penyakit batin kumaha miceunana janya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupu kartapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat ari geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna itu bener gitu. Tapi rada dere ketika manggian sakit tuh baik mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep baik ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang nele di kota nyoba rutih nyoba bagus ngalaluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun urang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun di bandek jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu ayo coba ya sabaraha ribu jelema tek ceuli anu kos kitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah ki haji na malah mah bagus amat jatuh akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo lumantak ka resep ka kota ge ka kota deui lah engko dan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina Masya Allah saya tinggalkan di urang mah bab aurat bae di Indonesia mah di Indonesia jasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada diris rada mentak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi nu bagus berarti wudu na keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang toab jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh ge emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang Libanon bangun iruna mancung jasa lain babacaan innal afwa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal muwafaqata daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya iruna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur toab kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan toabna mah babari pembatalanna mah babari miceunan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarenan urang jeung urang takron yang hideung beran hidung janamnya rombongan brus urang aja nya hidungnya bau teh budak tentu dawa urang ibadah toab nyarekanan batur malulu sugut pang teu hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum deuk kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa toab mantak nu bagus batu tungkul we toab teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman tadi tita sapira doa menta tunggus teu kudu
atau baca Quran, baca sholawat. Ayo coba dulu nu toab aya nu kitu jauh. Malah masuk nutur-nutur. Saya nutur. Nah, lumayan cek nanti. Toab lumayan. Encan sai. Aja geus beres urang di masjid yuk baik ye. Pantitah nelekeun Baitullah, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta. Keur teu ngadoa ge geus nelekeun Baitullah, urang diganjar 20 derajat nelekeun bae gitu. Sakedeung mah nelekeun kieu aya nu liwat bancung. Eleh Baitullah ku irung. Urang ieu muter ka dieu. Aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui. Baitullah na teu kadeung. Eta urang hese, Masya Allah. Matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid. Jumaah geus henteu. Eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin. Tahilah huwa zaruhul ismi wa batina. Tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad, pangkat kiai mah rada deureus, rada bisa rada, encan aya bisa mah rada. Tapi pelebah batin mah hese jasa. Ria teh, ujub teh, anu tadi dicaritakeun teh, Masya Allah sakitu hesena. Dua eta tatina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu. Latifatun nasi inna nafsala ammaratum bisu esina sakitu tadi. Nah ieu nu hararese mah kos kitu. Nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta. Ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah, hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih. Hese. Sakalina Gusti Allah dek manggihan Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa maksudna dek dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Syarat-syarat teh loba jasa. Hiji, puasa heula 40 poe. 2, kudu miceunan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa, sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiko. Ngusruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti, ngajauhan larangan Gusti, instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun. Kitu bae abdi mah Gusti, teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Jol dijemput ku malaikat Jibril. Dibawakeun buruk, dibersihan heula, naik cek Jibril, dek dibawa ka mana? Teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah. Dek dibawa ka mana? Dek kumaha? Henteu. Dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail, mawa ke buruk, naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana? Henteu. Gerak Allah bae mah datang ka dieu. Turun cek kang malaikat Jibril turun. Salat, imaman Allahu Akbar. Nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang. Dek nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana? Henteu. Beres naik. Cek Kangjeng cek malaikat Jibril. Hayo berangkat ka luhur, naik ka langit ka hiji. Nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana? Henteu. Janu ditanya sama malaikat Jibril, "Man hada?" Saya. Hada Muhammad. Apa geus saya ieu instruksi? Geus. Saha ente? Ana Jibril. Aya teh nu dibarengan Muhammad. Geus dibere izin? Geus. Naik. Kangjeng Nabi na ditanya henteu. Kangjeng Nabi mah nanya doang, "Aya teh saha? Aya di mana?" Henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana? Henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu. Ulah hayang kapanggih jeung Allah, ai salat henteu. Tolol teh coba. Pakai udeng-udeng, pakai jubah. Deuk ka mana? Deuk ka Allah. Woi, zohor. Moal aing mah moal zohor geus liwat aing mah zohor. Syariat mah kos kitu mah. Aing mah geus datang ka hakikat. Waduh. Ranteh habak. Bebeutkeun.
lain kita beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae aya kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayang-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah ulilah ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah mun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata
mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neule kuari nu dideuleu na makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleu nu dideleuna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleu ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid kita kudu di masjid tabakos gitu mah di jalan di mobil terus naik orang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat taping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu Allah lain tobat blon astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pakai neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleu makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh dihareup wah galauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula aja dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta tak wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari ceuli ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim ceuli abdi hampura ieu ceuli teh nu Gusti lain nu abdi ulah pajar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu itu mah Allah bae kadang-kadang orang waktu ieu lantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna cak Allah sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu nganorekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagalana naon sugan bae sia inget ku aing ditorekeun sia ayo sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek ku mah cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaeh sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia jebut teu adil ka aing cak Allah dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti teu di kitu teu dimeunangkeun hampura pan urang mah teu kitu dekeun dak sulingna teu kadenge suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah bodekeun presiden urang boga gitar mantep jasa masyaallah suling aya dinyana gitar aya dinyana dek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantep jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus nyana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti
di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala aambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ieu endek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku Ampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi di lengkahan taneuh Gusti ya Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur taneuh Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco tah mah salat bos gitu. Wa dzaru zahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arnyaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkahan doang horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu ya taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah ieu baka bake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna sopo sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah iyalah sayujzauna bima kanu ya apa sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ye teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan mantak lah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikieu-kieu geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjadan di toilan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh
jauh kene teng 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 kabelan eta itu bang sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah iya barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jaya nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi juneuleuh ka pamajikanna nah ini kurang nu dihandap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain dulu wah mukos gitu mah lain kudu ditanya pakai si dinina hebat deh tah eta urang geus kosida sadar berarti urang geus kolot asa maning ibadah konsisten urang aya mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat 2 rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat Allah tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia ieu jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya geus emang abang ka mana abang moal kembali gelah jeung sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres tak sakitu geus deres karena aing hirup keneh guys jadi geus plong guys patula patel urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantep jasa hebat jasa mah kolot gas magrib baca Quran atawa maca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti magrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cara kiai eta sih di kolot mah papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cek pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV banding ti kuari pepegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos karari itu atuh maning di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus deuk datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya mau mendingan HSP geus lah udang-udang jam 12 geus Isya tak insan dia ieu cerita wazaru zahiral ismi wa tinggalkeun dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat beuh eta teh seuneu tama dina ilmu tarekat mah kos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging hayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta-eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sabenerna mah
orang mencari ilmu torekat teh kos gitu. Jadi hese bentak atuh kiai kuari jelema kuari norekat dajal eta mah norekat zikir doang. Manya bu guru zikir torekat main limbah. Nya imah ahli torekat ngalimbah. Geus guru torekat di mana? Di Jawa Timur. Kuari main partai ting bating. Eueuh ti dituna nu main torekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala. Pan ai torekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk Allah. Ai partai? Nu mantep lamun aya kiai ngomong-ngomong torekat haju nyana hancur di partai. Kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan. Lain lalagan salah. Besinya penasaran tidak datang ka dieu. Dia kumaha dia diajak dahar ku aing. Salah teh geus kitu teh tah. Mawani. Tuh mata kuari mah ahli torekat, malah geus ngaijazahkeun, mursyid berarti kan. Mursyid. Kan guru torekat mah ngaranna mursyid. Geus, beres. Menang sabulat teh dipanggil. Sia murid aingnya. Ieu mama kuari keur ngadukung Partai Demokrat. Sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia. Teu meunang dina torekat mah teu akur jeung guru, awas sia disapa sia kuat. Kan aing mah guru torekat jadi puyeng kieu aing. Puyeng aing mah. Oh, salah tak guru torekat teh. Tampiling mursyid kos kitu mah. Lain kitu tentrem malah nganasehatan. Ulah pati resep teuing ka dunia nya. Guru tarekat mah kos kitu. Jadi kita dunia ke mana geun? Ka dieu geun yang mama. Kasuburkeun abad guru tarekat kos kitu ieu. Salah bae guru tarekat teh. Layahna di stop heulanan. Aya dunia nu aya ka masjidkeun, ka musolakeun, majelis taklim pasantren. Ayo kita sarupkeun besi kaburu paek. Eta bener tah. Ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing goblok sia guru tarekat blon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese dagan nu mursyid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir teh berarti zikir biasa bae heulanan nah ieu maksudna naon ieu tatitah wa zaru zahirul ismi wa batinah. Keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah. Ieu nu hese ieu. Masyaallah. Capek jasa. Udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah. Mulai urang tafakur. Nikmat nu dibikeun ka urang, dibikeun ka makhluk-makhluk. Maha sagala-gala Gusti. Tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nunggus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tafakuran ku urang Ahmad tafakuran Muhammad luar biasa tama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh tafakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum min rabbis samai beres balik berkat na aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun ka beningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna kaberkat bae apa pernah Kanjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu pan atuh urang nu mamaca nyana aju kaberkat mobil teu daekeun leumpang ieu enaon ieu panitia ada teh horenganan amplop poho mobil teu daekeun barang amplop oh ieu kiai hadena ge can berangkat cek cenah teh ieu ya amplop jatah aju tokcer bae sial tah mobilnya hoan jasa
nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum atqal atqiya assalamualaikum aspal asfiya assalamualaikum askal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang di maknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang implang kurang sapeting eta kamuliaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj Kangjeng sapoting dua peting tilu peting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi set geus moal nyaritakeun berkah starter ge langsung togjer teh mah itu saya pemuraqabah ngan hese nah iyalah nek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh orang meja encan guguru orang mah tarekat teh encan merenung mah teu nanaon napa kurang be eta guru urang abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di diri nama kebetah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV beja tanyakeun eta si abuya nyana sorangan ben nyana memiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus baca Quran terus reup sarek terus udang salat deui terus kitu bae jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat teu mantep imah TV dua abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tapan tolol eta kos kitu tah. Nah, tafakuran. Eta kakarak sapangkatnya na komo Syekh Asnawi meureunan. Eta sapangkatnya na komo Syekh Nawawi meureunan terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos kitu. Lamun urang mengkol ka lain salapi, nurutan nu lain salapi. Wih kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta. Menang di mana? Itu jangan mah pan proposal, aya pan koneksina, sah koneksina. Si hayang emang, atuh hayang waukeun atuh aing, hayu jeung aing, mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali, bau wali. Digusar digeser. Nah, iya urang mah keur carita wazaru zahiral ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan gelananan lamun urang resep jadi pamimpin cilaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot efek henteu sial jasa goblok aing udang-udang geus dipasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Ulah budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta teh sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawaddu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta teh micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia laleupasan bae ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia leupas teu ngawujud tapi ketika dikaallahkeun aing mah ka Allah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah
kukumpulan karena Allah dunianya remparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas tah cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh haju kudu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus tersepeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieueukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa batinah zaru zahirul ismi wa batinah Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta panyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah urang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kukumaha ge ja bener nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna lisma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqtarifun wala taqulu wallahu a'lam